nyaon teu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa. Emang kumaha kitu hikmahna? Cek Kangjeng Nabi hikmahna laparan beuteung, hauskeun hati, leuleuskeun awak, niscaya lanazara qalbuka ila Allah, niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah. Ambuh. Laparkeun beuteung urang, hauskeun hati urang ka Gusti Allah. Kok bisa kos gitu sih? Sebab dina ngalaparkeun beuteung, ngaleuleskeun awak, didinya bakal aya katoharohan ruh, bakal aya kasofaul qulub. Mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh sofail qulub, bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang. Puasa kelehkeun beuteung urang tina kadaharan, ngajauhan watak hewan-hewan, leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles, seakan-akan urang keur menyiksa awak urang, siksa awak urang ku urang, beuteung laparan ku urang, kemudian hate horenganan jadi bersih, teka rasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh, ruh jadi suci, taharatir ruh wasafail qulub, nazara qalbuk ilallah, ya Allah hate bakal neuleuh ka Allah. Wa antasumu khairul lakum, puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sebab naon? Dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun, menawa anjeun takwa. Artina kunaon? Puasa eta supaya jadi takwa. Takwa teh naon? Nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah. Maka urang nuturkeun aturan Allah. Bakal akur puasa manu sugih jeung nu susah. Nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima, nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima. Sugan aya perbedaan, jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib, jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu. Akur. Wa antasubu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akur bae nu sugih jeung nu susah. Nomor kahiji. Nomor kedua, bakal nimbulkeun talattuf wa tarahum. Sebab naon? Hate geus bening. Ketika orang sapoe dua poe ngarasakeun lapar, awak leuleus, hate beuki caang, roh beuki bersih, neuleuh urang ka jelema nu susah. Bari mikir horenganan lapar teh kos kieu, mana teuing batur anu terus-terusan lapar, timbul talattuf tarahum, hayang mere. Nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plit dan nu sugih tetep bae, saplit-plit dan nu boga tetep bae aya merena. Aya bae merena di bulan puasa mah. Sebab naon? Hatena keur diurus ku Allah. Cak Kangjeng Nabi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lamun tadi menyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hukum puasa turun ayat eta teh tahun kadua hijrah, sabada Kangjeng Nabi hijrah ti Mekkah ka Madinah tahun kahiji macan aya puasa, tahun kadua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, jadi diinstruksikan puasa tahun kedua. Sementara Kangjeng Nabi di Madinah 10 tahun. Kangjeng Nabi 10 tahun cokot tahun teu puasa 9 tahun. Jadi Kangjeng Nabi puasa 9 tahun. Kuluhan nawakis kabeh 29. Hanya 1 nu 30 poe. Kangjeng Nabi puasa teh 29 hanya sakali nu 30 poe. Pikih cerita anak ketika turun ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, puasa aranjeun kabeh leuwih bagus ka aranjeun ge lamun nyaho. Berarti kan berbicara hikmah. Lamun tadi berbicara hukum kaparduanana, lamun carita kaparduan berarti hukum. Tidinya aya syarat jeung aya rukunna.
Nah, diijmakeunlah ku ulama. Ditinjau tina ayat, kemudian ucapan Kangjeng Nabi, jadilah sebuah ketentuan hukum. Ialah fikih, wajiblah puasa, syarat sekian, rukunna sekian, pembatalanana sekian. Ialah hukum. Tina hiji ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Hese urang mah lantaran urang mah teu nyaho asal usulna, asbab wurudna teu nyaho, asbab nuzulna teu nyaho, kemudian jadikeun syarat jeung rukun go hese lain lalagan, kudu dibongkar melalui usul fikih. Nah, tarima asak bae geus urang mah ijma ulama. Mantek lamun Muhammadiyah teu makekeun ka ulama, boloon, bohong deui nya. Dek dang tibaan atuh jam maca Quran lagi hese, maca hadis lagi atuh hese. Nya lagi sebenarnya mah hate leutik mah percaya ieu ngan embung ngomongkeun gengsi ka NU. Sakitu doang. Gas antepkeun atuh nyana-nyana aja sarua puasana maka Allah. Urang-urangan urang mah ngeunaheun geus aya anu mangrangkumkeun Imam kitu Syafi'i. Ah mau make Syafi'i lah. Hayang make Hambali bae sebab urang boga tatangga Haji Hambali atuh mangga. Sing hade bebesi salah ke Hambali eta deui. Atek mana Hanafi bae gae dek make Maliki mah eta mah. Pokona mah mazhab anu opat mah mudawan. Silakeun tamang geus. Baik dek make anu mana-mana ge. Acenah urang mah dek pindah-pindah bae. Kumaha pindah-pindah teh? Poe ieu puasa teh dek make Syafi'i, isuk make Hambali. Engke poe ka opat make Maliki, poe ka lima mah poe ka katilu make Maliki, ka opat make Hanafi. Balik deui ka Syafi'i atuh bae. Becus mah. Aduh apa eta Habib Said Maliki mekan nu mantap disebut Said Maliki. Eta teh nyana teh mazhab Maliki nu dipake ku nyana nama lain Maliki bae. Nyana kadang-kadang sataun make Syafi'i, kadang-kadang sataun make Hambali, kadang-kadang make kitu Hanafi, kadang make karak Maliki. Eta teh kumaherna dina mazhab. Maher dina mazhab. Urang mah urang ye, urang hebat. Urang mah teguh dina Syafi'i bae. Wajan kuku mah geus Syafi'i bae urang. Geus kapepet-pepet ka karak. Geus kapepet ka karak urang. Neangan. Hebat. Sebenarnya ieu nu paling hebat bah. Nu kos kieu nu paling hebat mantak diakui dunia ge. Urang Mesir ge urang Mesir. Anu manehanana hebat jasa elmuna ka urang Indonesia mah. Tak. Angkat topi ka urang Indonesia mah sebab terus bae Syafi'i. Pajar pinter horeng nyahonangan eta mah. Ya Allah ya Rabbi. Urang mah kuari dek munggah haji beda munggah haji bingung. Lantaran naon ieu kumaha toapna? Lantaran ieu batal deui aya teu jadi toap teh. Lantaran toap kemudian batal lah. Teu kudu boga wudu lah cek jalan geus terus bae. Masa kitu sih? Sedangkan syarat toap kan kudu boga wudu. Iya guys, teu boga wudu ja batal deui kan neuk mempertahankan sampai jamal bisa batal di kajian kumaha ge. Gampang kos kitu mah. Urang taklid ka mazhab Maliki. Hesena. Taklidna tira, sapake taklidna teh kuduna wudu jeung toapna. Toap jeung wuduna berarti sebab eta ta'alluq wudu jeung kitu kana toap. Kos kitu mah hese cenah. Sia mah dibere babari ge hese keneh bae yo. Geus kieu tuh wuduna wudu Syafi'i nu bodoh mah. Engke top Maliki, jang nu bodoh masalah. Jang nu bodoh mah dikitukeun ge hese keneh bae. Aing mah cenah kumaha aing da los kumaha sia bae atuh geus. Kumaha sia bae nu bodoh mah geus lah. Lah cenah pangeran mah tuh geus ngahampura bae ka aing mah geus. Aing kudaekna ge ka Mekah geus pohara sakeuna geus. Wah moal ngadengkeun kiai ngeribet jeung teh. Atuh masalah. Kita mau kos jelema anu ieu teh anu kompetisi. Gara-gara calon lurah kemudian terepeh nu ieu menang nu ieu eleh, akhirna nu elehnya masjid. Ieu baheula mah carita. Akhirna ieu masjid kan deuketah. Atuh kan dirinya make promosi. Woi dulur, maningan ke masjid ieu anyar cek ngana. Ngeunaheun dipake nage. Al jadid ladid walau kal hamid. Pan kitu amat.
tah ieu ngeunah ieu ge sarua dulur ulah sok ngahajakeun ka nu anyar geus bogo masjid urang mah heubeul kompetisinya na masyarakat supaya nu cak ieu ka ieu cak ieu ka dieu cak ieu terus we woi mendingan kanu ieu cenah di dieu mah aya tahriman woi ngeunaheun di dieu ge aya sholawatan woi kompetisi ujung-ujungna kieu dulur ngeunaheun geus salat di dieu mah geus teu kudu wudu ngeunaheun sakeuna tolol teh jelema ya pokokna salat kana itu mah kudu wudu bae di dieu mah teu wudu ge jadi bae sakeuna teh masjid anyar mah geus nu narimana mah pangeran ieu geus asal asup salat beres atuh pinuh di dieu jelema barodo atuh asal datang kadinya salat teu kudu wudu nyampe ke deui masyarakat dulur di masjid anyar mah asal salat bae teu kudu wudu ngeunaheun sakeuna pada eta hese tah kos kitu tah nisbat dinu bodoh mah ye ge kitu toh padahal mah gampang urang wudu ku arieu nih taklid ka Madam Maliki urang belajar wudu Maliki sarua wudu mah jeung wudu sapengan pedah-bedana nya nama ieu doang urang mah ngusap sirah aingna nama dikumbah nu mantaknya nama kumbah ge kitu lang zet tak adi kana sirahna beres jadi geus kadituna toab amprok antal jeung awewe teu batal mazhab Maliki mazhab Hanafi nyan Hanafi nya nama antal jeung awewe teu batal eta kula waktu kamari ngainstruksikeun ka jamaah Maliki wabeh Maliki atuh ngahaja haji pendi masalah awewe teu batal masalah awewe teu batal terus sia mah oplok itu teu batal ge ulah dikitu-kitu teu bareres anak buah teh teu bareres kabeh ge Masya Allah. Nah, urang lamun bisa mah geus bingung na ulah ge talpek. Ulah talpek teh kumaha? Nah, pembatalanna kan keluar ai hitut mah kabeh ge Hanafi, bari kabeh batal, ngising batal. Ulah kieu. Geus aing mah pas hitut. Hitut. Aji sia batal henteu. Cak san teh, cak Hanafi hitut batal, cak sa sia. Sia mah Hanafi urang lembur sia meureun. Itu batal kabeh ge. Lamun kaluar getih tah cak Syafi'i teu batal cak Maliki batal urang taklid ka mazhab Maliki terus kuntu urang kaluar getih atawa mimisan atawa titajong kan kaluar getih batal lah cak Maliki dah ketika urang kaluar getih batal pernah nyana tetep sia batal tah kaluar getih aing balik deui lah ka Syafi'i atuh mikir batal sia batal talpek karana tadi ti Syafi'i ka Maliki ti Maliki barang kaluar getih ka Syafi'i deui engke di akhirat cak Syafi'i teu sia lain mazhab aing sia lantaran sia geus kaluar ti aing ka Maliki sia cak Maliki lain sia ge cak batal aing sia kunaon balik deui ka Syafi'i ieu kudu kumaha ni malaikat seret nerakakeun talpek eta teu beunang da bogos kitu mah di hiji pagawean talpek nah ieu mah keur carita urang lamun nyaho mazhab ngeunaheun deuk Syafi'i bae Maliki justru ikhtilaful ummah rahmatul bedana ulama perbedaan ulama jadi rahmat lain jadi pacekcokan ku ari di urang mah perbedaan teh jadi pacekcokan kunaon eta lantaran ego asa aing bae kabeh ge ulah asa aing hormatilah ikhtilaf cak Gus Dur teh mah perbedaan itu harus kita hormati sebab dia punya dasar. Berarti kita harus menghormati dasar dia sebagaimana dia menghormati dasar kita. Masalah. Pacekcok teh ngan di urang mah jadi masalah. Sebab naon? Aya ke Firaun-Firaunan pan urang mah. Mana ke Firaunana? Kunaon sia teu nurut ka aing eta Firaunna. Ge urang mah ngaji teh lain kita nurut ka urang Allah. Geus sakitu. Ketika teu nurut ka urang mangga. Kadanan cara wali embung wauh jeung murid besi naon besi mere urang mah lain wauhan murid abeh mere panblon eta sabalikna wali urang mah bantak jara rauh jasa urang mah jeung Allah nah wa antasumu khairul lakum puasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah nyaho henteu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa emang kumaha kitu hikmahna cek Kangjeng Nabi hikmahna laparan beuteung hauskeun hati leuleuskeun awak niscaya lanazara qalbuka ila Allah niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah ambuh laparkeun beuteung urang
hauskeun hati urang ka Gusti Allah. Kok bisa kos gitu sih? Sebab tina ngalaparkeun beteung, ngaleleskeun awak, didinya bakal aya katoharohan ruh, bakal aya kasofaul qulub. Mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hab lana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh sofail qulub, bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang. Puasa kelehkeun beteung urang tina kadaharan, ngajauhan watak hewan-hewan, leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles. Seakan-akan urang keur menyiksa awak urang, siksa awak urang ku urang, beteung laparan ku urang, kemudian hate horenganan jadi bersih. Teka rasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh, ruh jadi suci. Taharatir ruh wa safail qulub. Nazara qalbuk ilallah, ya Allah, hate bakal neuleuh ka Allah. Wa antasumu khairul lakum. Puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sebab naon? Dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun. Menawa anjeun takwa. Artina kunaon? Puasa eta supaya jadi takwa. Takwa teh naon? Nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah. Maka urang nuturkeun aturan Allah. Bakal akur puasa manu sugih jeung nu susah. Nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima, nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima. Sugan aya perbedaan, jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib, jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu. Akur. Wa antasubu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akur bae nu sugih jeung nu susah. Nomor kahiji. Nomor kedua, bakal nimbulkeun talattuf tarahum. Sebab naon? Hate geus bening. Ketika urang sapoe dua poe ngarasakeun lapar, awak leles, hate beuki caang, roh beuki bersih, neuleuh urang ka jelema nu susah. Bari mikir horenganan lapar teh kos kieu, mana teuing batur anu terus-terusan lapar, timbul talattuf tarahum, hayang mere. Nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plit dan nu sugih tetep bae, saplit-plit nu boga tetep bae aya merena. Aya bae merena di bulan puasa mah. Sebab naon? Hatena keur diurus ku Allah. Teh beteungna ku urang di laparan, awak leles, mulai hate nyai-nyaian neuleuh ka Allah. Adapun neuleuhna ka Allah nisbi, kumaha kekuatan diri urang. Urang lamun ditanya, siapa puasa? Puasa. Dahar atuh embung, kurang sieun. Sieun ka sa? Ka Allah, besi disiksa ku Allah. Eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat. Jelema ngalempre, bae sia kus tutup boga duit bae, atuh dahar embung aing. Atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba. Teu aya aing mah teu kajenkeun, teu berarti duit di bulan Ramadan mah. Kunaon emang? Sieun ka Allah. Eta qalbuna beuntak. Teu nu sugih teu nu susah. Kumaha? Sia kunaon lapar. Non kitu ngaranna nyang heue bae. Lapar. Emang kunaon puasa. Atuh meuli bae, teu boga duit pantes atuh sia mah. Teu boga duit ieu. Nu teu boga duit tetep bae. Berarti di dieu aya naon ieu? Aya nimbulkeun kaistimewaan jiwa urang sehingga urang tertata rapi. Jam ku urang dideuleukeun bae. Deuleu uluh kakarak jam 4 2 jam deui. Geus dihitungan bae. Neuleuh deui jam 5 sajam deui. Waduh, setengah jam di gelas geus dikiekeun bae gelas. Sia nanon setengah jam deui diambean. Aing ngambean mah geus seger sagana. Suara jasa. Eta teh lain lalagata. Jadi urang teh dididik, disiplin, nu sugih nu susah tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa antasumu khairul lakum
in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sehingga orang terdidik tersiplin nu sugih nu susah tetep bae bareng bae bukaan masyaallah karim nu paling istimewa la'allakum takun ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ka Gusti Allah. Mentek didinya terbagi engke bakalna puasa. Hiji aya puasa awam. Puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi. Berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae. Adapun nu lain mah teu milu puasa. Mata teu milu puasa. Celik teu milu puasa. Malah mah makin bulan puasa makin dicocokan nu make ka dieu teh tah. Naon ngaranna? Tuh, ban sia mah nyaho je boga pan. Jeung osok mata didelekeun bae ka televisi celi di pinuhan. Jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum. Zakar parji teu diima ngan sakitu doang puasa awam. Ieu mah nu kos kieu mah yeuh disangsikeun asup ka sorgana. Sebab ieu mah puasa teh pupuasaan. Can ka asup puasa nu kos kieu. Masyaallah. Okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji. Sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang, muteran Baitullah. Henteu nyahoeun makna daripada Baitullah. Baitullah teh di dinya teh bait Allah, rumah Allah. Urang teh kerja di tamu Allah. Lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang, berarti ieu haji zahir. Ketika urang boga rasa ieu teh ima Allah, batin urang kapanggih jeung Allah, maka sikap urang bakal pinuh ku adab. Ditatalah orang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan. Beuh toap di soting kotrek. Datang ka imah tuh bapak lagi soting. Toap bapak tuh lihat tuh. Beuh bohara ngarendeng jeung urang Pakistan. Ada kan? Mending mun lalaki awewe deh. Tinggal anakna bae bapak pembina amat bapak ini. Masa top sama awal orang lain? Iya bapak hebat ini. Ini jangan mah kur top kekikian. Wah kayaknya bapak mah gila kali di sono. Maknana Baitullah berarti didinya aya Allah. Batin urang teh kapanggih lajeng Allah. Lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang. Adab dipetakeun. Ketika urang berangkat ke Arafah. Di Arafah teh urang teh keur ditongton ku malaikat. Allah ngerahkeun seluruh malaikat nongton ka jelema nu keur wukuf di padang Arafah. Deukeun coba hamba-hamba aing cak Allah. Aing nu sangat deukeun. Urang keur ditongton ku Allah, ditongton ku malaikat. Kumaha perasaan urang ketika urang di harapan ku Allah. Lain zahir, batin urang teh keur jeung Allah. Kitu keneh ketika orang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Urang teh seakan-akan deuk ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunan zahir, keur miceunan nafsu-nafsu urang, miceunan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang, nafsu urang. Laum piceun bismillah Allahu akbar. Hawa piceun bismillahi Allahu akbar. Terapkeun zahir kana batin. Urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae. Tapi lamun dibarengan ku batin, zahir urang wudu, batin urang wudu. Zahir urang kakemu, batin urang kakemu. Zahir urang teh ka irung, batin urang ka irung. Zahir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut. Zahir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu, zahiron wa batinan, engkena bakal sieup ka deuleuna. Itu kene salat zahir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar. Tapi kuari mah kan salat mah salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat.
encan salat lamun Ki Haji salat tapi ngridit keneh encan salat hakikat nama sebab teu tanha anifah syai wal munkar namun Ki Haji salat tapi masih keneh ngagulingkeun ngagunakeun duit bank encan salat kajen kumaha ge sebab bunyana bener-bener salat tanha anil fahsya'i wal munkar dan selanjutnya ialah urang kakarak datang ka zahir sehingga dibuktina na kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh ndek iraha urang datang ka paeh teu ngurusan batin terus-terusan urang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi ge silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh seserian nini nyagincuna gede jasa ngacai deui ta nini ya Allah ya Rabbi horenganan urang lamun dibuktikeun kos komo Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe cek Kangjeng Nabi naon eta bangke embe nu bogana resepen teu ka bangke iya tuh teu urang mun dibere daek teu hayang dunia eta kos bangke embe nu bogana ge mbueun teh ka bangke urang kuari lamun ngudag-ngudag dunia berarti urang ngudag-ngudag bangke urang lamun teu dikitu-kitu moal jadi noreko urang mau noriko teh boh justru hayang dunia kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkeun sia nu sugihnya ye ayeuna sumbang atuh mama ieu insyaallah yen tarekat teh parugu kuari mah tarekat teh teh miceunaan dunia nafsu jeung setan endahan ngagugulung nafsu jeung setan nah iyalah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon lantaran puasa teh endek nempokeun batin urang ka Gusti Allah nu mantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang ka ieu lain plak aya kapanggih guruna wah ieu barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae geus 20 tahun teu buka-buka puasa buka teh ngan sakadar lebaran tasrek cek Imam Junaidil Baghdadi ieu nu kaing kudu diguruan mah nyana asup ka dinya ngaguru terima biasa norekat beres tamat tidinya hayang puas boga guru neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta pohara jasa muridna ge ribuan kamasuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jana teh ahli Allah diintip kunyana teu pernah puasa dahar bae bingung cek Junaid teh berarti can usul ilallah nyana ketika nyana ngaguru di nu pertama kakarak nyana boga hati-hati doang ihtiyat geus rada nyai-nyayan ngan encan usul begitu kapanggih jeung guru nu kadua endek ka guru nyana tapi ieu mah guru tilok puasa isuk-isuk ngawudu berang setik dahar sore dahar deui aya makan malam sagala cek Syekh Junaid ai masurna mah pohara muridna ribuan tapi kok teu pernah puasa ieu aneh cek jadi ulah ieu aing ngaguru kanyana sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah geus ngaguru dinu pertama tapi can aya kapuasan ieu manggih guru ku kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu mah teu puasa-puasa karek datang assalamualaikum ulah sok mang cek guruna ulah neuleuh daharna turutan mama daharna ku sia nya geus kaget urusan puasa mah gampang jak nyana ya orai ge loba nu puasa hewan-hewan ge loba nu puasa geus mun endek berangkat ka Allah dek berangkat tayang usul ilallah aya ku guru di dieu teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae cek harapan kiamat cek kira teu jadilah jahat eta encan ge ngomong aya teh jadi mah geus indit ih padahal kanyahoan bae aing moal geus indit teh kudu mama moal maksakeun aing balik deui ka ditu ka sok puasa emang di jero hatena deuk balik deui ka nu puasa balik deui nya kana puasa ka ditu teh
di jalan ge geus puyeng we nya Najib. Tapi pan nya nyahueun bae nya cek nya. Ieu aing deuk balik deui nyahueun cek nya. Nah, ieu si kumaha mang aing mamang balik deui datang da kana puasa bae. Datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu. Ka ditu deui balik deui ka ditu. Cak gurun sok puasa teh. Ulah ka dieu. Ayo ka balik deui ka ditu. Sebab sia mah wusulna bakal di ditu lain di dieu. Ulah di dieu. Sia mangan nurutan puasana doang, ibadah nu lain mah teu diturutan. Jeuh, aing ka ditu dicarekan ka ditu dicarekan. Wah, sakena ieu teu beres si kos ge. Ayo ka ditu lanjut. Ulah di dieu. Sia mangan saukur nurutan puasana doang. Lain ka Allah sia mah nurutan teh ka makhluk. Teu jadi tah mah kos kitu mah ibadah. Allah nyana geus terngiang-ngiang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh. Datang ka hareup, datang ka jeung geus kieu bae kiaina. Ayo sia geura ka dieu. Hah? Ayo sia geura ka dieu. Balik ka ditu sia puasa bae geus sia. Aduh, saya ieu. Teu beres sia urusan dieu. Langsung ada sujud da hampura bawa ieu. Neuk dihideung neuk dibeureum ku mama mah bae. Pokona kula mah neuk guru bae kageus ka mama. Di dieu mah dahar bae kajeun. Nah sebodoh alah lamun geus kos kitu kudu pasrah deuk kumaha pokona mah deuk dahar teh deuk nginum bae hayu bae sebab usul ka Allah mah lain ku puasa lain ku dahar usul ka Allah mah ku safail qulub bersih hate dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah puasa bae ge aya hayang berkaromah mah moal usul ilallah. Puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur. Bejakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah. Heh. Salah sia ibadah kos kitu. Geus kumaha bae cekeuna kula mah. Dar. Dahar ngana. Musdahar. Nambah. Aduh mama. Kedai nama macam ada kuali bae masih berkede. Nusun. Udah. Geus dahar ke pondok, sore-sore. Nah, dahar. Dah, nya dahar bae aing irah dididikna cek ieu. Dahar terus-terusan. Turun dahar dipanggil dahar terus sore dipanggil dahar. Sore bangda kabelah dieuna. Terus dididik jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae sebab manusia diciptakan ku Gusti Allah beda-beda karakter. Aya nu mun lapar perem, eleh careuh mah. Aya nya nama lamun seubeuh perem bae. Sabalikna aya nu mun seubeuh buringas. Aya lamun lapar buringas. Geus kumaha karakter-karakterna. Mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae tuh nu itu mah malah mah aya 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna nu itu mah 3 poe teu meunang dahar nu itu mah sampai sapeting sakali doang daharna potongan maneh mah Junaid segala sia mah potongan dahar ayo dahar bae cek Junaid aing burung dianggap tukang dahar cek teh dahar sia mah dahar kobloh dieuna dicarekan moal wusul ilallah sia dahar bae mah Junaid ambo cek jana ieu jasa ibu da guru kos ieu jasa mana aya wali dahar bae eueuh dongengna jeung Kangjeng Nabi na ge baheula carang dahar atuh kabelah dieuna para sahabat anu wusul ilallah mah carang dahar kabelah dieuna para tabiin wusul ilallah mah carang dahar dongeng na dahar bae wusul ilallah sia mah datang ka dengan dahar doang jeuh cek nya aya aing si kudu kumaha ieu teu dahar salah
Horenganan kos kitulah guru mursyid mah. Maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae. Puasa ulah hayang nanaon imam mun ditanya sia kenaon puasa. Puasa naon hizib eta salah moal wusul ilallah. Sia kenaon ieu puasa. Puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta. Sia kenaon ieu puasa. Abeh naon dagang abeh laku. Puasa-puasa teu beres. Eta lah puasa-puasa fikih. Puasa-puasa zahir, puasa batin mah Allah. Hiji be. Kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh. Cak guru Ki Junaid. Allah nitah nangan Ramadan doang puasa. Salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah. Adapun puasa-puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ndak dituturkan itu mangga Kangjeng Nabi. Ndak teu bae langsung ke Allah mangga. Nu pusat mah puasa mah Ramadan doang. Allah tah nu nitah. Hiji. Saja nama Kangjeng Nabi. Matak sian dek puasa ke Allah, dek teu puasa ke Allah. Ulah nurutan guru. Ieu mah daharna ja guru aing ge dahar bae. Beresna sia kajen kuku. Allah. Ulah sok nurutan manusia, ibadah satungtung nurutan manusia, eta mah ngaranna ibadah zahir. Ibadah batin mah hiji we Allah. Sia kajen guru ka mana Junaid? Lamun satungtung nurutan manusia bae moal husul ilallah. Hiji we Allah, puasa cak Allah, teu puasa cak Allah. Kumaha ge cak Allah bae, ge geura tereh geura ge. Ge geura ge tereh ge. Hayo. Dipetakeun Syekh Junaid teh anggap maneh teh keur ka Mekah Junaid. Lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram. Begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf. Di dieu teh kan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab. Tidinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahallul. Yeuh awak maneh teh Masjidil Haram Junaid. Tah qalbu teh eta teh Baitullah, puterkeun ruh maneh di Baitullah, jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh. Ieu teh kabeh diciptakeun jangka Allah Junaid. Sok lamun urang dek ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa, kudu make kendaraan ka ditu, kudu make paspor, kudu make biaya. Tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih jeung Allah. Maneh jadi tamu Allah sapoe sapeting 360 kali kapanggih jeung Allah. Asal bisa. Sok. Berem. Sidakep, cekel hate, cekel galbu. Sok. Rasakan bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan. Wa tahhir baiti lil taifina wal akifina. Sok bersihkeun ku maneh hate maneh. Ulah aya nu narangtung di jero hate. Tahhir baitia qalbu. Sucikeun di taifin wal akifin war ruk'is sujud. Ulah aya duniaan, ulah aya makhlukan, ulah aya nafsuan. Bersihan toapkeun roh maneh di dinya. Moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah geura-ge. Teu kudu puasa. Dek puasa mangga, dek dahar mangga. Beda horeng perjalanan batin mah. Urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan. Melalui fikih. Tadi teh puasa umum. Kuari urang naik ka puasa khusus. Ilukeun raga urang puasa. Lamun tadi teu dahar, teu nginum, teu jima, kuari raga urang pilukeun puasa. Puasakeun mata, puasakeun ceuli, puasakeun irung, puasakeun sungut, puasakeun leungeun, puasakeun dubur kubul jeung suku. Sok milukeun puasa. Ulah sadeuleu-deuleuna, ulah sadenge-dengena, ulah saambe-ambeuna, ulah salempang-lempangna, ulah sacekel-cekelna. Sakumaha Allah ngainstruksikeun puasa, puasakeun raga urang. Ilah puasa khusus, puasa para sholihin. Urang lamun geus datang kadinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa. Tah siapkeun ti kuari
jang dapur abeh ulah kaganggu urang mana kadek panggil ke orang pemajikan lamun orang mama sini sini duduk sini lamun orang lembur mah nyai kadek nyai diuk naon aki nyai jeung aki ya dek bulan puasa kakak yang tentrem ibadah tah iya mah urusan dapur pakaian budak dirinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh sakna kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh atuh Kak kan ngeunaheun tah atawa 10 juta tah kayak gampang kurang mah aya kongkorong kana jual lobok tah eta kan ngeunaheun kitulah para solihin baheula abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah mentak Syekh Junaid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae anu nitah puasa Allah anu neuk ngaganjar Allah nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa mana puasa sok ayo laksanakeun nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggeus puasa terus kadatangan tamu lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa supaya ulah kanyahoan puasa nginum puasa wali bakos gitu lamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakudak sakedeng sautak saeutik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka kira-kira bakal kebel nyana diuk di dinya mun henteu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar teu kanyahoan sababaraha taun ge tak Ki Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na ku jelema-jelema teu kanyahoan urang mah pan lain urang mah datang tamu dar ayo mang aja tidak lagi puasa saya aduh sedikit lagi nih aduh namatin dah bangsa 20 hari lagi bom habak gimana kos gitu ya tawa lain udah gajaran kos gitu iya keur carita ka jero ieu mah urang mah hese kos gitu teh hayang kanyahoan bae ku batur mantak aing si didengekeun besok mah encan aya nu ngalem-ngalemnya aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asarakan aja jantung tarariis ieu mah henteu bae tah eta urang kos kitu sumah hese batin mah hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae lamun nyepi sorangan bae masih kena diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh urang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang ada mah Allah nama eta-eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang eta lah nu hese mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah kaluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid kula boga guru dua nu hiji puasa bae nu hiji mah dahar bae ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita laparkeun beuteung hauskeun hate leuleuskeun awak niscaya maneh bakal deuleu ka zat Allah hate maneh puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok nyeun ibadah dahar ti parentah asalkeun ka Gusti Allah keun daripada urang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal usul ilallah nya nama dahar bae ka dituna
artina dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar, ilaha dibutuhkeun nginum. Eta lah nu diparentah ku Allah. Ketika orang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu. Ketika orang haus israbu wala tusrifu. Ketika orang tuduh sare. Eta lah sesuai jeung perintah Allah. Asal urangna asa diparentah ku Allah. Usul duanana ilallah. Tinggal urang bedek milih nu mana. Nek puasa bae mangga, nek dahar bae mangga, asana urang memilih nu dahar bae. Untung nama atuh beuteng jebak usul mah henteu. Nah, puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima, raga mah teu milu puasa. Puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima, raga milu puasa. Puasa solihin, puasa khususul khusus, golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah. Ieu mah puasa para anbiya. Di samping teu dahar teu nginum teu jima, raga milu puasa, celi mata, celi irung kabeh milu puasa, golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah. Lamun poho ka Allah ceuriknya nama jeung ceurikeun poho ka Allah, yang ceurikan poho ka Allah. Masyaallah kan. Kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah. Tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima, raga urang pilukeun puasa. Tipi ku urang ulah pati disetel teuing. HP ulah pati diumbar teuing. Ubral obrol aya nu teu mangpaat, maksudna teu mangpaat, aya mangpaat mah pek bae, mangpaat keagamaan rohani urang. Kitu keneh urang ubral obrol aya teu mangpaat mah ulah. Dula deuleu urang sing hade. Ieu mah lain, makin bulan puasa makin menjadi-jadi. Asal jam 5 bae weuy. Iyalah. Neangan burit, caknya mah burit di teangan datang meureun. Padahal mah teu di teangannya datang bae. Geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urang ngan bisa namatkeun sakali, coba tahun ieu mah hayang 3 kali lah, berarti 10 poe sakali, 22 kali, 30 kali. Ge kurang diplot. Eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali, peuting sakali tamat Quran teh. Berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat, mantep jasa. Urang ngan bisa dongengna doang. Kuari ge Qur'anna di mana karanya? Jangan kanyawan di Qur'an ya. Leungit Qur'an. Masyaallah karim. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi aya kitu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Etalah bag-baganana fikih. Aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iyalah dipakai ku ahli-ahli thariqah, ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa. Sebab naon? Ngabersihan galbu, nyucikeun rohani sehingga urang bisa ndeuleu ka Gusti Allah. Hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun, berarti urang kapanggih jeung jati diri urang, yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat, dibere tabah, dibere ngeunaheun puasana. Tinggal tanggal hijina iraha kiai. Alhamdulillah anu ngitung saantero dararatang, ngitung-ngitung melalui hisab qot'i, termasuk epimeris, termasuk hitungan jenis. Ialah loba ternyata kukula geus ditelaah akur kabeh jeung perhitungan kula. Alhamdulillah tina sekian anu ngitung ieu hasilna tahun ieu insyaallah urang puasa bakal bareng. Sebab derajatna gedena luar biasa. Hadhil harakah li amalil hisab li ma'rifati awal syahri Ramadan sana 1436 Hijriah. Hasilna
luar biasa aya nu ngiriman 5 di Jawa hiji kemudian di daerah urang dan ti kulon na ieu ngakurkeun hisab akur kabeh jadi keterangan geus teu kudu dicaritakeun sebab ieu mah gede jasa darajahna akur kabeh ieu mah jadi darajahna ieu malam Kemis 10 derajat 30 dakika Masya Allah mentak ieu mah geus bisa kadeuleu langsung ku urang kieu bae geus urang nuleukeun ka kulon bae geus bae teu kadeuleu ge tuh bulan geus kitu bae geus pokona jadi lamun dicaritakeun panjang sebab ieu akur kabeh hitungan-hitungan nya itu Selasa legi 16 Juni 2015 pukul 20.41 kabeh lamun dicaritakeun ti mimiti Rabu kemudian Kamis na ieu mah geus bae malam Kamis deuleu ka kulon 10 darjat 33 dakika jadi luhur bulan jeung gede insyaallah lamun cek ahli falak cek guru kula di Cipanas itu papih gitu kene kubang lamun urang ngitung 10 derajat menang 10 derajat eta bakal 10 tahun bakal bareng bae puasa lamun teu aya macem-macem lamun teu aya unsur-unsur ti nagara surah guru geus kadege bae papih Cipanas Kiai Kubang Izudin lamun urang abah di dieu lamun urang nakwim menang 10 derajat engke ka ditu selama 10 tahun kurang lebih bakalna akur bae Ramadan teh Sawal naon ka 1 Ramadan jeung lebaranna bakal akur lamun eueuh unsur-unsur geus coba ge urang cirikeun teu batak geus gaji palak teh geus mun dicaritakeun segala rupana rame di samping rame indah di samping indah ka dituna bisa jadi dukun ieu palak ge kos kitu tah geus urang geus ka dituna leuwih jauh lama ge geus teu kudu dicaritakeun mah lantaran gede jasa ieu mah bulan nge lamun aya anu embu puasa perbo ieu tetep encan sebab ijtima'na malam kemudian lamun aya nu puasa poe Jumat atuh tah derajatna ka ditu bisa lain 10 derajat bisa sabaraha derajat tah mah kumahanya na bae geus tah nah tinggal lebarana urang Jumat 4 derajat leuwih jadi urang puasa poe Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo Kemis Jumat lebaran berarti urang puasa sabaraha poe 29 poe lamun urang nyaritakeun tentang falak kelas nasional Indonesia atawa kelas internasional nu diceklan ku negara ru'yat tapi berpatokan hisab selalu kitu bae nu diceklan ru'yat nu jadi patokan hisab moal bisa ru'yat tanpa hisab lamun urang nyaritakeun tentang hisab Baghdad di Baghdad nu jadi patokan tetap hisab bae kajen kumaha ge sebab naon sebab ru'yat hese hanya orang-orang tertentu keputusan negara tetap ru'yat tetapi tetap nu main hisab ialah Baghdad seluruh kitab-kitab lamun ku urang dicaritakeun komo aya nama aya falak temporer ieu teh dideuleu tetap kudu hisab bae negara memutuskan ru'yat sebab sumu li ru'yati wa abti ru'yati tetapi tetap nu kudu ngadukung di luhurna adalah hisab teu bisa teterlengan ru'yat haju kuari kurang ru'yat di Indonesia dibayar nu tadi kuduna kudu syahadah isbah ulah aya bayaran geus urang kuari manggeus husnuzon mana bae silahkeun nu penting mah boga patokan jeung nyaho tanggal hijina iraha
kulama teu ngajak ngan sakadar nyaritakeun ilmu kebenaran loba ti Jawa Timur ngirimkeun ti Jawa Tengah ngirimkeun ti Banten ge aya ngirim ti daerah urang ge aya ngirimkeun alhamdulillah simpatisanna para ulama Jawa Timur Jawa Tengah terhadap di dieu sehingga nyana hayang babarengan make Sulamun Nairen sakadar nyaritakeun hasil Sulamun Nairen Jawa Timur Jawa Tengah Banten termasuk kula jeung aya babaraha murid kula nu ngitung sarua 10 derajat. Nah, gitulah ieu mah sakadar nyaritakeun. Kula mah cenah neuk nungguan pamarentah mangga masalah sakadar nyaritakeun jeung teu kudu nanya kiai deuk kira puasana babatok sia meureun. Aing mah neuk poe Kemis. Tapos kitu. Jadi lamun deuk poe Kemis make hisab teu ngajak ngan nyaritakeun kaistimewaan ulama kabeh meunang Kiai Mansur Jakarta jembatan 5 nah iyalah ulama urang nu kudu diakui ku urang jeung nu kudu dihudangkeun di tulangna ku urang sebab lain sakadar sakitu nyana guguru ti Abdul Hamid nyana guguru ti Ulug Bek nyana guguru ti urang Spanyol diakui dunia internasional ulah haju tidak usah dipake kelemahanana naon heula ulah sok haju ulah teu make karang heula pelebah mana ngarang heula lamun teu make pelebah mana ieu kasalahanana ajukeunlah ka ahli-ahli palak sebab lain kula mah sakadar nyaritakeun teu bisa kula mah di Jawa Timur aya jago palak nu make sulam di Jawa Tengah jago palak nu make sulam di urang Cianjur Sukabumi nu jago palak make sulam aya selentingan ulah dipake sulam mangga bae itu make deuk make naon silakan ngan kula masih keneh make sulam munairen jeung para ulama-ulama salafus sholihin anu masih mempertahankan ulama Indonesia. Iya ulama Indonesia ge diaku dunia. Ya samun dicaritakeun tentang tukilan-tukilanana, insyaallah kula ge boga ngan moal beusi pajar ego. Tukilan Habib Usman ti abah kula ambalaya sakieu barang dibacaan hebat jasa. Tukilan Kiai Mansurna sakieu ti ditu ti guru kula mun Habib Usman ti abah lamun ieu mah ye ti guru sakieu dibacaan hebat geus. Ieu mah jangan yakinkeun bahwa menurut hisab Qotis Sulam munairen 10 derajat malam Kemis. Kula deuk puasa poe Kemis, lebaran poe Jumat. Sakitu bae temen guys. Tuh loba jasa. Tah ieu mah nomor kahiji ala kadar dicaritakeun tentang puasa besi poho doang padahal mah geus nyaraho. Nomor kaduana nu penting mah tanggal hiji Ramadan alhamdulillah geus dicaritakeun poe Kemis bahkan lebarana poe Jumat urang puasa 29 hari. Kemudian selanjutnya salila urang ngaji kula mah sompral jeung sogol tapi eueuh maksudna naon iwal tidurutan guru-guru urang tuan Syekh lamun keur nyarita aya kasogolan abah kula aya naon maksudna ngaremukeun hate endek dirapihan deui hate kabeneran kasinggung nyanana bener-bener nutup hate salila ieu alhamdulillah eueuh nu kasinggung aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 aya nu ngomong kieu aing mah moal waga ngaji ka Cilongok cek nyana teh ditanya ku batu emang kunaon nyana mah nyinggungan bae bang sedengkeun aing make duit bang aing mah panjieun perumahan make bang aing moal waga ka Cilongok satungtung aing make duit bang aju bebeja ka kula atuh saha nu ngundang deui na aing mah henteu ngitah henteu ngundang teu jeung aing mah teu perlu ka sia atuh perlu ngadengikeun aing los teu perlu atuh masalah ka di akhirat ge masing-masing bae aing ka surga atuh sia-sia cenah cuma sok aju mantep jae sok aju yakin ka surga atuh aing teu yakin ka surga mah kumaha ngajakna
aing teh yakin jasa bakal ka surga. Boh cenah so amat. Aing dihareupeun sia mah aing sok-sok. Mun dihareupeun Allah aing teu. Ieu mah keur carita kasogolan kula masalah nu dituju hiji-hiji jelema ngan sakadar yu urang babarengan mengenal Allah melalui syariat, mengenal Allah melalui thariqah, kadaanan urang mengenal Allah datang ka hakikatna. Salila satahun dina pengajian tentu kasogolan kula karasa na iyalah hampurakeun kula jeung kula insyaallah ngahampura. Kahiji nomor kaduana besi aya kasalahan-kasalahan naon kula hampura jeung jamaah kabeh teu kudu menta hampura ku kula geus dihampura. Berarti tingkah ucap jeung pagawean besi aya salah kula jeung bapak-bapak ibu-ibu kabehan ulah aya naon urang silih hampurakeun. Urang kuari babarengan mudah-mudahan ke di akhirat ge babarengan dia. Kemudian urang kitu menghadapi bulan suci Ramadan, urang babarengan puasa selalu ingat ke Allah Subhanahu wa taala hampura segala rupa kerabat-kerabat nu aya di pondok pesantren boh kula sakeluarga kitu keneh sae kaya aya nu aya di pondok pesantren adik-adik kula kabeh ulah aya naon-naon nya. Jadi urang kuari terakhir pengajian untuk di tahun ieu mudah-mudahan ke urang kapanggih deui di bulan Syawal kabeneran aya haul abah nu kabeneran aya waktu dina haul abah urang lebaran poe Jumat kemudian Sabtu orang nyawalan Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kemis Jumat Sabtu tah orang malam Minggu malam 9 jadi Jumat Sabtu Minggu malam 10 berarti malam Sabtu tah eta malam Sabtu malam 9 orang hawal abah. Lamun nu aya waktu keur teu ka mamana urang babarengan zikir anu aya waktu anu teu aya waktu masalah tah sakitu bae nya urang silih hampurakeun zahiron wa batinan urang babarengan puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lampad anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi. Dawi tuan iku kang ngambarengi ing dalem lalancongan lan khalifah ing dalem ahli lan harta lan anak. Fal ma'iyatu inda ahlil farqi al ilmu wal ihatatu maka utawi sifat ma'iyah sifat bareng dalam munggu ahli farqi iku al ilmu wal ihatatu lan ngawengku lan ngamot. Wa inda ahlil jam'i az-zatu was sifatu lan ing dalem munggu ahli jam'i ku zat lan sakehe sifat. Lianna sifata la tufariqul mausufa karna satuhuna sifat iku orana misah papisah ya sifat ing mausufe. Fal ilmu la yufariqul alim maka uti ilmu iku orana pisah ya alim ing ya ilmu al alima ing alim. Qala Allah Ta'ala ma yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum. Isyarah maf'ul ma'ah kieu al maf'ulu ma'ahu huwa allazi tuf'alul asya kulluha ma'ah. Maf'ul ma'ah teh zat Allah nu dipigawe seluruh perkara kuluha besi pajar aya anu kaliwat disumulkeun ku taukid ihatoh suak kabeh perkara ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadirna Gusti Allah. Atuh Gusti Allah teh allazi teh Allahu Gusti Allah al-qaimu ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus kana sok kabeh awak-awakan terhadap usahana
ar-raqibu ma'a kulli syai' anu nginyen-nginyen ngintip serta setiap perkara wal hadiru ma'a kulli syai'in jeung nu hadir serta tiap perkara atu Allah teh wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung anjeun di mana bae anjeun aya eta urang mun carita tentang ma'iyah kos kitu lamun carita lafad mah kitu bae kajen kukumaha ge bahasa surah lafzi mah kajen kumaha ge kitu bae tapi kan nu hese ge urang teh ieu ngautarakeun rasa supaya urang boga rasa nu hese ge kan ieu teh ngaji rasa ma'iyah Allah teh supaya karasa ku urang sehingga bisa kanyahoan jelema nu boga rasa babarengan jeung Allah jeung nu teu boga rasa lamun urang nyaritakeun surah maka kabeh ge kitu bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum komo tukang ceramah di panggung teh hati-hati saudara-saudara Tuhan bersama kita di mana saja dan kapan saja Tuhan bersama kita hati-hati awas jangan sekali-kali kita itu membuat kebencian Tuhan sebab Allah itu bersama kita kalau kita melaksanakan memperbuat sesuatu yang Allah tidak senang malukan kita orang kikituan teh hayang amplop pan eta Allah teh senengeun je cak Allah sia mah lain disungut lain di hate sia kumaha ieu lakon kunaon ieu lamun ditegur ku Allah ieu jang batur supaya urang kabere abeh kadulun serem gitu bae tah satungtung teu boga rasa kitu bae kanyahoan tapi lamun geus boga rasa mah lain salat nu boga rasa dideleukeun jeung nu kakarak surah dideleukeun doang lain salat jelema nu boga rasa didengekeun ku Gusti Allah jeung nu boga surah didengekeun doang lain salat nu boga rasa dikanyahokeun ku Allah jeung nu nyaho dengan surah lafzi kanyahoan ku Allah beda salat anu boga rasa babarengan jeung Allah jeung anu boga surah Allah babarengan doang lain deui jadi urang teh deuk mindahkeun rasa hese jadi urang supaya pindah tina bahasa surah kana rasa eta hese jasa tama lain lalakon tama kos kitu mah supaya karasa ku urang teh hese jasa urang lamun nyaritakeun tentang jeruk bahwa jeruk teh bentukna kos kieu rasana kieu encan ngajar jalma encan ngarasaan urang ada jeruk hese bae hese bae kajen kukumaha ge tapi urang geus ngasaan mah teu dirasakeun ku urang koleta oh kos kieu rasa jeruk teh aya deui jelema nyaritakeun tentang baso baso teh hebat jasa ngeunah baso mah sebab eta teh daging sapi digiling datang ke alus supaya ngeunah tambahan daging marmot di samping daging marmot supaya ngeunah make daging beurit saeutik betek teh saeutik make daging beurit kasus geus lain kakarakuari terjadi besar-besaran baheula di Surabaya make daging beurit tangkap kaluar deui dagang baso deui kasus besar deui basa eta di Jakarta wah baso anu luar biasa tangkap kaluar dagang deui Garut pernah luar biasa di Garut tukang baso ngeungkeun sakumaha anu naon ngaranna ngabesan tah begitu diselidik make daging beurit Tangerang iraha kara besar-besaran pon harita pohara jasa make daging beurit eta teh cenah ngeunah daging beuritna ente besi teu percaya coba goreng daging beurit rasakeun ku sorangan coba ge
Kiai kunaon kos kitu nih mah nyoba doang ngeunah banteu. Eta kos kitu tah. Baso, ieu keur carita baso. Karasa kurang ngeunah, tapi nu henteu bae. Ingeunah somai. Yo carita ribut lah tanyana. Woi, jajak aing mah ngeunahan somai. Tukeran baso. Ji, ngeunahan somai sia. Sebab somai mah kan aya kacangan, setiap nu aya kacangan geuna suka mana bae sia mah. Sama sok aju ngaburkeun permasalahan. Kacang nu meunana nu ngeunah. So, cek lagi ngeunahan somai, ngeunahan baso cek aing mah. Kajian kuku bahage kumaha lamun geus eta baso. Aduh, dagingna geus seungit teh baso. Teu meunang urang teh bergelut. Teu meunang urang teh kitu bertengkar tentang rasa teu meunang. Sebab hiji-hijina letah diberena ku Gusti Allah beda-beda. Minyak seungit we minyak seungit. Cak aing mah seungitan ieu, cak aing mah seungitan ieu. Cak aing mah seungitan ieu, nu mantak beda-beda. Teu meunang bertengkar rasa. Baik ceuli maupun irung maupun lidah. Teu meunang mata, teu meunang dipertengkarkeun. Cak aing mah jagelisan itu. Itu. Ji itu mah hidung. Hidungnya kereta api. Emang kurang, atuh hidung nama kereta api, tapi banyak yang nunggu. Waduh, Masya Allah. Berarti hidung kong ya kajian kumaha ge. Tak eta rasa karena rasa mata, rasa celi, rasa irung, rasa lidah, rasa leungeun tidak bisa dipertengkarkan sebab rasa mah beda-beda jeung Allah merena tetap beda-beda. Eta keur carita hisi, kuari kembali ke maknawi. Aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa dina ilmu Allah. Aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa basor. Aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa sama. Aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa ma'iyah. Teu meunang bertengkar nyana. Cak aing mah ngeunaheun boga rasa ma'iyah asa bareng jeung Allah. Atuh ngeunahan ru'yat Allah, perasaan asa ngeunaheun jasa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah. Cak ieu asana aing mah dina ilmu Allah teu bisa bertengkar tama rasa, baik rasa zahir hisi maupun rasa batin. Secara maknawi intina akur bae ge ku Allah dicicak-cicak jelema nu endek diangkat jadi waliun min auliyaillah dibere seluruh rasa nu tadi. Mimiti tina asa dideuleukeun ku Allah naik kuari asa neuleuh ka Gusti Allah. Henteu bisa disurahkeun kos kitu mah. Sebab eta mah gaib di jero perasaan. Engke lamun dijelaskeun bisa sasar. Lamun henteu dibere teu bisa. Teu bisa ngajelaskeun endek ngajelaskeun bae, endek ngajelaskeun bae. Sebab kan jelema mah kabage mengungkapkan hati. Ingin mengungkapkan hati. Nu mantak di SMS teh ge, atuh aku rindu. Ingin aku ungkapkan seluruh kandungan isi hatiku. Moal ka SMS ujianana. Naon sebabna hese endek nyaritakeun cinta bae hese. Ungkapan hati. Nu mantak di deuleu be ungkapan hati mah zahir. Eta zahir teh ungkapan hati. Urang datang ka hiji pondok pesantren, pondokna teh aya 2 tingkat, aya bendera konengan, ungkapan hatina terwujud di dinya. Urang neuleuh kiai, kemudian boga mobil Fortuner. Kemudian pakai pakaian aku ungkapan hati teh eta diwujudkeun di baju, diwujudkeun di kendaraan. Lamun lain ungkapan hati jam moal bisa. Urang neuleuh seorang kiai majelisna kos kitu dan lain sebagainya ungkapan hati kos kitu. Kiai teh engkeuy-engkeuyan pilkada ungkapan hati keur diekspresikeun di dinya. Ungkapan hati kabeh ge teh ungkapan hati. Nah, ieu jelema ngaji ka dieu, ikan ungkapan hati dibuktikan ku ngaji. Aya anu bener-bener dek ngaji, aya anu hayang nyaho doang, aya anu memang diimhanda dicarekan ku pamajikan, aya anu pelampiasan, macam-macam. Nah, anu jelas ungkapan hati dibuktikan ku ari trek ngaji. Lamun lain ungkapan hati teu bisa. Kabeh ge ieu teh ungkapan hati, bangunan, ungkapan hati. Tah, kos kitu. Jadi orang gok ka imah kiai ungkapan hatina geus kadeuleu timiti bangunan, timiti kendaraan dan lain sebagainya. Eta mayoritas aya nu henteu. Aya nu henteu kiai na teu boga ungkapan hati selain Allah.
tapi eta zohir nate mengelilingi manehanana, mungkin bangunan pondok, mungkin majelis, mungkin kendaraan dan lain sebagainya. Tapi jelema mah teu ngan eta mah aya ieu sebagai cobaan ti Gusti Allah, nyana mah ka Gusti Allah bae, berarti lain zohir lain batin. Nah ieu tan maca kos kitu na hese ungkapan hatina kadele ku urang. Mayoritas sama kos kitu urang asup kadinya ungkapan hati diwujudkeun di pondok, diwujudkeun di kendaraan, diwujudkeun di berbagai-bagai. Eta kan ungkapan hati lamun lain ungkapan hati moal bisa. Nah, eta ngawujud tah jadi kos kitu. Kuari ungkapan hati na mantengan ka Allah, ku Allah dibere mengelilingi manehanana, mengitari manehanana. Aya anu sakelilingna imah lah, kendaraan lah, pakaian lah dan lain padahal hati na mah henteu. Ieu ge sulit. Mantak aya tanda. Lamun tekat tandaan urang keliru. Aya tanda mantak ieu teh ungkapan hati zahiron wa batinan, apakah zahir doang batin mah henteu? Nu mantak make tanda BHS sanajan dipikeun BHS na BHS bae. Kuari atlas, ganti ku urang atlas, tempelkeun BHS kadinya, urang keliru. Isi samping atlas apa BHS ieu? Sebenarnya aing sering make. Ieu mah sebenarnya atlas tapi merek BHS. Isi aing teh nu salah apa itu? Keliru. Da keliru ya. Gajah depak. Wari gajah duduk ya, gajah duduk pikeun merekna ganti ku BHS. Urang bisa langsung nebak. Gajah duduk kajen ku kumaha. Ieu merekna BHS. Bohong ieu BHS kajen ku aya tanda. Nah ieu ge nu mantak layari pul wali ilal wali. Urang teh hese nyaritakeun ungkapan hati nu asli. Sebab diekspresikan dina zahirna kos kitu kabeh ge ungkapan hati ngan kuali makanya hoan. Oh ieu mah lain ungkapan hati berjalan dengan sendirinya, ieu mah ungkapan hati, ieu mah lain kanyahoan layaripul wali ilal wali. Kuari urang deuk ngaji rasa ieu teh supaya karasa Allah babarengan jeung urang. Babarengan teh naonna ieu teh babarengan teh ieu lah deuk dibahas. Al-maf'ulu ma'hu huwallazi lazi teh wa huwa Allah. Allah allati tuf'alul asya anu digawe seluruh perkara ma'hu bareng jeung Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadir Allah. Eueuh nu kaluar ti Gusti Allah. Eueuh nu kaluar ti Gusti Allah ieu teh alam teh sebab ciptaan Gusti Allah. Allah nyiptakeun langit berarti di dinya aya Allahan. Allah nyiptakeun bumi berarti aya Allahan. Allah ciptakeun antara bumi jeung langit ya gunung ya laut aya Allahan. Termasuk urang di ciptaan Allah berarti aya Allahan. Ye atuh hayang kapanggih jeung Allah mah berarti urang bagi Allah. Ye nu mantak la ilaha illa ana. Oh pangeran kecuali aing. La ilaha illa ana jeung la ilaha illallah sarua. La ilaha illallah teh pangeran wajib sembah Allah. La ilaha illa ana akur bae. Kok bisa akur? Bagi nu geus berperasaan, pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Pangeran anu wajib diteangan, nu wajib la maksudan nu dimaksud kecuali Allah. Datang kala matluba kecuali Allah. La maujuda kecuali Allah. Atuh emang bener ngan teu meunang ku ucap kudu ku rasa. Tak ieu mindahkeun rasa ge nu hese teh mindahkeun rasa. Nu mantak kudu aya mursyid. Guru mursyid. Waduh kiai cenah leangan guru mursyid ku hese-hese teh. Hese teh bodol sero. Atuh siana bae endeuk tah moal. Je atuh Allah mah maha segala-galana. Urang dek gaji amil pasti guru ngaji amil aya. Urang dek gaji jurumiyah Allah nyiptakeun jang ngaguruan jurumiyah aya di mana bae ge. Urang dek ngaji Fathul Muin aya guruna kajen gugumag. Urang dek ngaji mantek atuh asal siap martil. Aya kajen gukumaha ge. Urang dek ngaji Ibnu Bilaga Johor Maknun datang ka Ukudul Juman aya kabeh ge aya guruna. Lamun dieuwekeun lain pangeran atuh Allah. Loba kakurangan Gusti abdi hayang ngaji Bilaga kota aya guruna. Manya cak Gusti Allah ngaleng ka atuh sia. Coba ka Cianjur ka ditu. Coba ke Sukabumi atau di sisi mata sia ge aya. Di kaji naon sia ayo? Ngaji hadis atuh ngaji. An sia mah peureum bae si ngajina. Ayo coba. Mun teu peureum ngarokok. Aduh, batur ulun ngarokok nya ngarokok. Padahal teh lain jelema kos gitu mah tuh. Ya
Allah ya Rabbi aya guru da sok Gusti eta mah neuk ngaji ilmu nu bener neuk ngaji ilmu nu jahat aya guru sia hayang belajar teluh teu kudu ka Sukabumi terkenalna di Sukabumi di Jampang kuari teu kudu ka Jampang sebab urang Jampang geus ka dieu guguru sia teluh di dinya aya kajen kumaha hayang teluh ingkig hayang teluh naon sia neuk Sukabumi aya deuk Banten ge aya neuk ka ditu Ciamis tuh kamana karakatuna kamari tsunami teh Pangandaran woi eta teh gudang teluh lamun di Sukabumi pabrik teluh di ditu gudang teluh emang kumaha gitu pinggir laut mah apa meungpeuk raja teluh mantap cek wali Maulana Hasanuddin nyarita hayang ulah kena teluh minum coba ge hiji laut kidul kadua laut kulon kaler inum mantap kapal meungpeuk nginum urang lek kadieu ka Banten nginum lek geus moal kena teluh salila nun lu beneran tapi eta mah dina di teluhna moal kena sebab eta di dieu kan ke di raja-rajaan kabeh nah urang gegegeuletur wa abdi mah cenah hayang guguru ilmu naon ngaranna politik di Universitas Ambalaya komo keur zaman Gus Dur mah teu kudu ka universitas Gus Dur terus mendidik politik melalui media cetak media elektronik dan langsung Gus Dur ngadidiknya mah henteu aya nu dipelitkeun soal politik ku Gus Dur perekonomian kitu keneh hayang guguru naon hayang guguru nyopet teu kudu ka mana ka Sulawesi teu kudu guru nyopet teh orang Bugis jarago jasa nyopet Bugis mah kaya sikeun angka asupkeun ka cai set lamun encan bisa di kitu encan bisa kulagi baheula teu tamat eta hayang guru naon bae aya guru penca komo guru penca mah hayang penca abal-abal cukup ka Habib Rozak nyana mah bisa penca ngan teu tamat lumayan lah sakitu mah reungit-reungit bae mah bisa katepak nyana maksudnya ndek guguru naon kuari cenah hayang guguru syariat Ambalaya ndek di modern ndek di salap kuari cenah hayang belajar thariqat belajar tarekat guru Ambalaya ndek tarekat nu bener ndek tarekat nu bikung Ambalaya abdi mah cenah hayang belajar teh tarekat nu bener aya bae abdi mah hayang belajar hakikat aya guruna dihareupeun ente aya guruna teu kudu hese-hese cenah ieu neuk neangan guru hakikat ka mana entena endek apa henteu jasana jandek ngaji amil ge di lingkungan pondok pesantren nyana nempel jeung pondok pesantren bahkan kokocoran imahna sakokocoran jeung pesantren teu maksud ngaji amil mah teu nyahoeun di dinya guru amil je emang kumaha gitu hayang ngaji gitu nan kana jurumiyah nyana teu maksud padahal di dinya Ambalaya guru teu maksud teu nyahoeun sugan teh mah guru jurumiyah tapi lamun maksudnya nanya mana guru jurumiyah tah barang nyaho di Ambalaya tuh Ambalaya tiba heula ge gitu keleh guru thariqah urangna endek apa henteu lamun endek Ambalaya begitu urang asup jahoreng loba horenganan guru thariqah teh Ambalaya nu di Golkar nu di PDI Ambalaya ieu thariqah naon ieu urang guru hakikat atuh aya cak Kangjeng Nabi lau annal mu'mina ala kullati jabalin laqayyadallahu lahu aliman yu'allimu andai kata seorang mukmin lau annal mu'mina ala kullati jabalin di puncak gunung di leuweung di laut nyana hayang guguru ilmu hakikat laqayyadallahu niscaya Allah bakal netepkeun ka manehna aliman yu'allimu guru hakikat nu bakal ngawurukan gala dikirim ku Gusti Allah nu mantak loba nu di leuweung jol datang guruna di loba di luhur gunung bae jol datang guruna lamun kiai muslim benda kerep cicing di luhur gunung terus bae nyana di Gunung Cermai ibadah ka Gusti jol Syekh Syarif Hidayatullah menjelma Assalamualaikum wassalam sasalaman ditanya Syarif Hidayatullah nyambung jeung nyana diurukan ku manehanana terus ilmu hakikat asal ente endek siap guru aya jitu lain pangeran Allah aing eueuh mah
ulah boga pikiran aing hayang sebenarnya ilmu hakikat tapi guru itu siapa teu siap ji pugu siap jasa masantren teu atuh teu berarti teu siap ja jelema nu endek belajar ilmu hakikat mah tetep kudu masantren lamun jelema mere ilmu hakikat kan henteu mondok salah guruna atuh salah guruna wudu can becus salat can becus kuari dek dibere ilmu hakikat kaditu lengket tetebakan iya masih diharapna ya tangkal cermennya ija eueuh baheulana ayanya ija eueuh baheulana jasa coba ge tanyakeun kuari ge tinggal tunggulna aya ge eueuh ya tunggulna ge keur ieuna mah ngaya eta ngan nu nyaho embung eleh bae ta dukun tolol eta lain hakikat teh ilmu jurig ilmu hakikat batu lain gos kitu nah ieu urang teh hayang boga rasa supaya karasa dibarengan ku Allah urang babarengan jeung Allah jadi baca ayat nama wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana dibaca beus sababaraha ayat tapi kunaon teu nyulusup ka jero hate oh kudu aya guruna heula tek cek guru sia bener ieu teh ngaji hakikat sumuhun maksud ngaji hakikat teh ninggalkeun dunia ninggalkeun makhluk abdi deuk ka Gusti bae bener sia laras di imah naon pagaweana ngawarung siap henteu lamun kuari eureun ngawarung siap sebab dunia mah teh warung mah urusanna dunia muhun siap sia ninggalkeun warung lain siap deui geus jarugi bae oh atuh geus kitu bener salian ti eta naon urusan sia dunia abdi bisnis kumaha mun eureun bisnisna siap salian ti eta sia naon abdi osok ceramah nyeramahan nyeramahan batur aya jadi sorangan osok dicaramahan kilok aya sia ku bolon-bolon teuing aya batur dicaangan aya sia kabeulem eta lah abdi hayang guru hakikat eureun caramahna mangga sia di imah naon pagawean boga santrina yayasan modern apa salap modern bisa teu eureun dina pasantren salap bikeun ka batur tiasa sia naon ieu pagawean abdi mah magahan ngaji salapi apa yayasan salapi santri aya sabaraha aya 300 mah sia deuk ka Allah apa deuk ka santri deuk ka Allah sanggup teu eta ninggalkeun santri sanggup abdi bener berarti deuk ka Allah berarti bener deuk ka Allahna teu kabita ku santri ditinggalkeun bae teu kabita kuda naon ditinggalkeun sia boga imah boga mun sia ninggalkeun imah cicing di luhur gunung sia daek embung daek imah bikeun teh mah ka pamajikan ka anak geus bae tinggalkeun siap jasa abdi mah pokona mah asal aya nu nungtun berarti beneran Imam Ghazali buktina pamajikan anak ditinggalkeun 13 tahun nyana ngalalana ka Aqsa ka Yordan terus ka Mesir balik deui terus ka Tusi ieu Imam Ghazali bahkan Tuan Syabdul Qadir urang jalan langsung ka Baghdad teu balik deui ka ditu geus teu aya harapan balik deui teu hayang deuk balik deui ka ditu sapira wawarisan teu hayang marisan geus ka Allah tuh coba ente deuk pindah ka mana ku hari ayo ese ilmu hakikat da batak aya guru nama pimurideuna nu eueuh Gah, ieu mah ngaji torekat aju tamat bae. Dek nadi ka abdi hayang norekat. Oh norekat, ayo sila. Beat, awas siga deh nya. Ya, silakan pikir. Ke jubah hareup ka dieu ya. Siap geus kuari geus datang ka Sugro ya. Jubah hareup ka dieu. Ah, kuari geus datang ka daerah Kubra. Sia jadi kuari Kubra. Aduh, jadi Kubra teh geusan beres, Kubra ngaranna. Hakikat can datang torekat henteu Kubra teh bubar. Geus biasa. Bebe nya ka babaturana alhamdulillah geus datang ka daerah Kubra. Aya torekat kos kitu. Torekat mah deuk mindahkeun rasa. Syariat teh supaya karasa, engke karasa lazat pindah crek bae. Datang ka hiji nu nyana hese nyaritakeunana lantaran di jero hate teh Allah doang. Teu akan Allah doang. Kalamun lempang cak di dieu teh ye, cak di jero hate teh tungkul cek di hate ulah di deuleu tah mah.
mun aya suara-suara musik ulah didengikeun tama bimbingan langsung ti Gusti Allah nya nage kageteun sehingga ku lazat-lazat pengeunah di jero batin teh aya nu Allah 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 jeung aya nu nganasehatan ulah kitu ulah kieu ulah mun aya naon dibejaan ku nya eta teh anu teh oh kaget urang pindah tah tina syariat nu kamari ngeunaheun seakan-akan eta teh lalagaan ku ari mah ieu ngeunaheun amat tah eta jang nuntun ka dinya kudu aya guru mursyid ngaranna carana kumaha adab tentuna pinuh ku adab jeung Allah teh kieu adabna jeung manusia teh kieu adabna tarolah jeung manusia mata mah baru syariat teh lah ieu urang bertarekat nah ka Gusti Allah kumaha cara mandi kumaha cara wudu kumaha cara wudu beda urang lamun mandina tarekat jeung mandi nu biasa mandina mah kadeurna akur tapi ieu hate digulak-gilekeunana urang terasa nupae di jero kamar mandi teh urang terasa di pandian urang sorangan padahal manu mandi tapi urang kudu berpikiran bahwa urang teh keur di pandian teh cing hade saya pocong ngagarabag sorangan urang tarekat teh jadi pocong aya we tunggungna mah set beres wudu istighfaran mata astagfirullahalazim wa atubu ilaih celi istighfaran terus irung istighfaran sungut istighfaran terus beteng istighfaran dubur kubul endek wudu teh angel jaeueuh dipatul muin mah syariat kok ieu bisa kos kieu endek didatangkeun ka Gusti Allah jadi kos kieu nah mantak we beda urang ngajarkeun nu kos kitu kanu ngaji patul muin teu akur ditentang ku ngaji patul muin eueuh di patul muinna riweuh amat wudu geus kos kitu Allah mah maha uninga geus bae kocok beres geus kos kitu ge atuh geus atuh sia datang ka dinya mah ka dinya bae eta syariat garana pake ku sia patul muin geus ieu mah keur perjalanan deuk di ka Allah keun melalui thariqah tama melalui syariat ku ari mah melalui thariqah tek ditu naon ieu kurang nu deuk diinget mulai Allah teh maha uninga urang dihareupeun naon ngaran cai teh kos kitu tas mandi lila pandina syariat teu meunang lila tapi kan ieu deuk didatangkeun ka Allah deuk datangkeun rasa cak Allah aing nyaho nu kadeuleu ku sia ku aing kanyahoan nu kadenge ku sia ku aing kanyahoan nu kaambeu ku sia ku aing kanyahoan nu karasa ku bibir sia ku aing kanyahoan nu aya di beuteung sia ku aing kanyahoan dubur sia kulbul sia ku aing kanyahoan suku sia ku aing kanyahoan leungeun sia golbu sia sok ngomong ya mugol libal qulub dah ku aing kanyahoan lelembutan sia latifatul qalbi latifatul lafat sirap tu khatib tu akbali aing nyaho eta teh ciptaan aing deuk ka malumpat sia kanyahoan ku aing kabeh mulai rasa ner-neran urang ieu deuk ngadatangkeun ma'iyah iya heueuh nya aya geus mulai ner lempang ka mana we aya Allah mah di mana kajahoan ku Allah kakarak ilmuna doang ge ai di mana be geus bae sia salat di kamar nyembah ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di majlis nyembahna ka aing nyaho sia salat di nu rame nyembahna ka aing nyaho sia salat di leuweung nyembahna ka aing nyaho sia salat di luhur gunung nyembahna ka aing atuh aing nyaho deuk di mana sia aing nyaho bae mulai urang rada ner sieun ka Allah istirahat urang tas ngalawudu teh geus beres bae diuk bae ngarokok norekat sih ngarokok bari nyekel remote TV teh disetel aya naon ieu penting di TV teh tungtung nama Allah deui bae wih, adegan hot ini, Masya Allah. Aduh, ya dorekat si kos gitu ka tipi-tipi. Mantap piceun kos gitu mah ngajauhkeun rasa. Enggeus tah urang. Tuh, wari salat, make sesengitan heula ke awak-awak ka dieu bila perlu aya buhuran. Dunia syariat beulah was itu teh. Tapi ikan dek babarengan jeung ahli Allah saha malaikat. Terus minyak sengitan kurang pan aya ge nu paeh jadi banyak sengitan mah urang teh terasa paeh ka hulu-hulu ka sirah-sirah minyak sengitan mulai jadi mah neuk dibungkus kos ieu mah ge di minyak sengitan ge aing paeh tah moal ieu doh kan mulai make bajuna nu putih perlu sampingna nu putih jadi atuh mah paeh mah teu kudu dibungkus deui
geus putih-putih mah tinggal ngubur bae boga urang rasa mulai langsung orang nangtung istighfar deui mata istighfaran celi istighfaran irung istighfaran angel 2 rakaatnya na jeung 1000 rakaat jibatur nu bersyariat mun ditimbang hebatan 2 rakaatnya tuh rakaatani 2 rakaat ti ahli ma'rifat jeung 1000 rakaat ahli ibadah beda ahli ibadah ahli syariat basi beratan kena 2 rakaat tadi la ilaha illallah ahli ma'rifat hiji timbang jeung 1000 la ilaha illallah ahli la ilaha illallah anu dina syariat jauh beratan kena la ilaha illallah ahli ma'rifat dan sebab rasa tah duadak deuk salat inget mata dideleukeun awas aing nyaho kadeuleu mata sia sebab mata sia teh nu aing awas aing nyaho kana denge celisia teh nu aing awas aing nyaho kana ambe irung sia teh nu aing geus kabeh atuh nu abdi weleng fana ngaranna tah mulai rasa di dinya nah ieu teh didatangkeun rasa kudu aya guru lantaran naon nu ngahalanganana dunya nu ngahalanganana makhluk nu ngahalanganana nafsu nu ngahalanganana setan mun teu guru lu dudukeun moal datang-datang mata guruna mana aya entena endek henteu endek cenah tapi bari ngawarung moal bisa endek bari boga ruko moal bisa endek cenah ieu teh bari jualan mobil showroom komo endek tapi endek nyandung heula oh itu jauh atuh tabakos itu ieu mah endek dingeunahkeun hate ka Allah atuh sia kunaon mikiran ngangeunahkeun hulu handap ye atuh jauh melung di mana-mana ye ulah diurusan heula nu eta mah ieu bae heura urusan ieu luhur aduh babagi bae teh bisa babagi tuh kan eta guruna cenah Kangjeng Nabi nyandung ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi sia dek diurus endeu tah henteu ditampiling saku aing sia mah sok ka Kangjeng Nabi si ajungan nasehatan guru goblok tah ieu hese bertentangan jeung syarat okosna nu mantak ulah waka jadi penceramah ulah waka jadi kiai lamun encan boga rasa sebab naon engkena disalahgunakeun ka dituna tapi lamun geus boga rasa babarengan jeung pamarentah babarengan jeung bupati nyana datang neuk nasehatan lain neuk hayang untina pan aing urang mah datang ka bupati teh susuganan ieu nu bahaya ge susugananana ieu deuk mindahkeun rasa kudu boga guru mantap alladzi tuf'alul asya nu dipigawe perkara seluruhna ma'hu babarengan jeung Allah wa bihudurihi saya wa huwa Allahu al-qaim wallahu a'lam bissawab Allahumma ya qadiyal hajat Allah